Kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah, ai bebeja aing isin sabenerna. Tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing. Hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi. Sumping ka Kangjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana cek Kangjeng Rasul? Kula deket di dinya tah. Ya, sekitar 1 kilo katuan. Oh, alhamdulillah. Aya naon? Hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu. Ih atuh teh cek Kangjeng make bendu sagala. Ayo gerak puprak. Ini iza asabtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati fa haramtu lahma. Kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang. Lah ingat itu dibejakeun kumaha itu. Jadi dituna kieu Pak. Atuh kumaha itu. Sok aya-aya we gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut teh jampet. Ulah dikamamanakeun sing ada buntut. Orang ngarti dituna ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing ngisi baheula aja. Tapi nu aku nun teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Si urang si kupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi. Sekali dia teh cara kula ieu bebeja ieu. Ini iza asabtu minal lahmi intasartu. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna. Nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontang. Di mana gaceng wa akhazatni syahwati. Kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur dihawelos. Daripada acak-acakan. Ya kula ge cak awewe teh cak awewe. Mun ngaji kos kitu banyak. Di ditu na kos kitu kumaha atuh. Nu mantap cak eta lalaki fa haramtul lahma. Lah ulama geus bae ngaharamkeun kana daging sebab asal kadahar daging gaceng, asal kadahar daging gaceng. Haju mending mun pamajikan aya mun eueuh. Kas ulama haram ta daging. Ye, cek Kangjeng Nabi atuh urusan sia. Urusan haram atuh lain deui. Ulah sok aju ngaharam-haram teh mah. Ku sebab dia ngadahar daging gaceng atuh teh mah urusan bae sia. Kangjeng Nabi sok aju ngaharam-haram. Tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mak dan seukur tungkul lamun bebejana ka Kiai Golkar mah wah sia barang ngeunah. Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in wa ila wahyu yuha can aya wahyu mah tetep tungkul we Kangjeng Nabi mah oh gengnya jadi bahaya mun lainnya na doang misalnya si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urus aya deui diriwayatkeun ti Anas makieu deui anna nafaron min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri. Sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi. Wah, urang Cikupa mah teh nyeun garwa. Naon cenah garwa? Pamajikan. Dino ka garwa-garwa can budak. Pohar aja eta mah kampung lagi. Daratang ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang we jorej asal tama ka bikang lah Kangjeng Nabi waduh sok kumaha eneng tapi lamun dirawat sidang mah pasti ka bikang
bahkan lain kabikangna ka ewena geus kitu bae mah bahasa ngaranna geus sia ka dieu jeung ewen teu aing ngadengena ge garetek tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae bejakeun ka bupati lestarikan macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna kajen teh ge lempeng-lempeng ge kitu deui tah sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros Neng hapunten ai kami mapan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah instruksi perang babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin ieu bae bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nu sirna kumaha teh sehari-hari dijawab ku pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nya nama salat bae datang ka barareu isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun mere jalan lurus soal politik soal ekonomi soal budaya teu eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat asal Allahu Akbar salam salat ituah Kangjeng Nabi makos itu maca Quran teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren malah sok kakumping di dada-dana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi eta kitu Kangjeng Nabi mah kitu Kangjeng Nabi mah ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh harus deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-hari tadi bunga Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon tara aya kumaha-kumahan aroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi mah ngaleueutna cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta kitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sabalikna jadi Masyaallah gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur tara make spring bed tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa tara make bangsa kapas-kapas setan buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampar kitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon kitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putingan seseringa mah Kangjeng Rasul mah putih jadi didongengkeun tak kitu peutingna beurangna daharna minumna sarena pakena eta didongengkeun cak sahabat pohara amat Kangjeng dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae faqala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging cek sawareh deui qala ba'duhum la anamu 'alal firas
aing mah geus sare moal make amparan deuk di mana bae geus turutan Kangjeng Nabi. Tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi. Fahamidallahu wa asna alaih. Cak Kangjeng Nabi. Kunaon haju kararitu saturut-turutna bae. Tepuguh urang mamanana, tepuguh tatanyana, datang saturut-turutna beke heula. Maksudna deuk naon eta nyana kikituan. Cek Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Nanaonan eta sahabat ngomong nate moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan, salu nitah teh kostitul lakini usolli wa anamu. Pan kuring salat sare. Wa asumu wa utiru puasa buka wa tazawajun nisa jeung kula biasa kawin malah sabaraha nu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala saha nu nisa paman raghiba an sunnati falaysa minni saha jelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula cekang jadi marah Kangjeng Nabi saturut-turut bae teu pararugu ngikut tuh ieu ulah saturut-turut tah plong bae urang nah lumayan cek urang berarti teu kudu kitu cenah ye asana pitah dahar bae kajen gokongan Kanjeng Nabi tenang dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi isi-isi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayangnya. Dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi isuk-isukna salat duha terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteu tidinya zikir bae maca Quran bae teu eureun-eureun bapa tahan jelema Kangjeng Nabi mangelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha jatnyana sakitu Kangjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku naon penting kami mah molor bae berang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk berang saeuting leupet eta teh encan dahar jam 10 dahar jam 1 ngawadang jam 5 dahar deui peuting mah ngabaso jeung bubur ayam abo tama budak kebodongkol leleh tama tuh itu panjangnya ya Allah Kangjeng Nabi mah kieu cekeuna cekeuna teh cekeun nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana teu tai kuku nacan sedengkeun urang mah can aya jaminan pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun-eureun ai urang kumaha ieu amat nah urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep kudu kumaha urang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama ana ma fa ini usallil lail abadan kula mah deuk milih beurang onam lah peuting bae duk salat bae datang ka paeh kula penting deuk salat bae nurutan Kangjeng cekna saurang deui wa qala akhir ama ana ma fa asumudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah wa qala akhir cek nu katilu ama ana ma fa tazirun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajauhan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae Pajah Rasulullah, sumping Kangjeng Rasulullah.
maneh keur ngarobrol naon? Emang aing teu ngadenge. Cak Kanjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing. Kula sok kabandingkeun ka kula. Maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah. Kula sok peporaan deuk salat bae usah penting-penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin. Antum alladzina qultum kaza wa kaza. Amma wallahi inni la aksakum lillah wa atqakum lahu. Kuring leuwih sieun ka Allah, leuwih takwa ka Allah. Lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arkudu. Kuring puasa buka biasa. Jeung teu terus-terusan puasa kula mah. Cak Kanjeng Rasul teh Senin, Kemis, ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu, poe Kemis ge henteu. Ge kumaha kondisi bae moal terus teu bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedangkeun kaula wa atazawajun nisa. Awas paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus. Lain golongan kula anu sampurna laisa minni. Dengekeun kumaraneh kabeh. Lamun maneh peuting naon kitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia. Kadituna kawal dibawa ka usada insani ka jeung kumaha. Gring sia. Cak Kanjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ieu. Sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kiceup bae. Ulah potongan sia mah ulah puasa. Lain deui sia mah. Sebab sia mah urang mana sia? Anci kupak komo di kupak. Ulah. Ai sia di moal kawin atuh kumaha dah hooh. Urang Lampung loba nu putih. Urang Brebes anggilang harideung ge atuh lalesang. Anu jelas ulah boga tekad moal kawin. Lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh. Ka jelema nu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan. Kana teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam. Anak saya ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk ngalawan. Lamun tekad maneh moal kawin, bahaya sia. Awas. Ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia. Aju saurang anakna 24. Jangan ngalawan kafir cak Kanjeng lamun tekad kos maneh kitu kabehan, salembur tekad kos kitu kabeh. Atuh boga anak di mana? Dek di mana Cak Kanjeng Nabi tanah salu al-wadud nikah maneh pilih nikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak mah urang mah kuarieu mah nikah sabaraha eta turunanna ngan 2 nah ai meuli kotok mah gua ieu deui ye di Bali ai kotok hayang nureun deui ai anak hayang teh tolol tah budak. Kudunan urutan kotok. Kawin ya itu turunanana 24 pasti loba ya yang ieu. Eta kudu kos kitu tan. Mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta aturan kabeh teh teu bagus. Loba kumaha mun Yahudi nyerang ka urang. Lamun Kristen kuari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan. Anak kada sia teu lah. Ayo guys, kabeh anak perangnya nang, beak, beak tah, peluruhna, tinggal bapana jeung aing gelut ya, gitu kan? Coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana, mantak ge kuduna nu loba boga anak Kanjeng teu resepeun jasa boga tekad teu kawin. Kanjeng tersepen jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu teh nu keur dipergunjingkeun di internasional. Lain nasional, internasional, kadanya ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman,
dimasalahkeun pancis dimasalahkeun sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampa neuleuh ka sisi kadieu perang lillahi taala kuat jasa tas sunni teh